Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun baraya tepang dangu deui sareng pidangan dongeng Sundanya. Urang ngadongeng dieu. Urang neraskeun hanca dongeng anu katunda. Kalayan ngabantu jajara carios si Docro atanapi Cupu Sakti Kuriang 7. Ieu dongeng teh karangan Mang Nyalira. Sok sanaos dongeng basajan malah mandar janten hiburan. Atuh kabaraya anu setia manco dongeng Mang di mana we aya namu biasa dayana aya dina kasehatan lahir sindarangan batin dilancarkeun sagala rupinanya. Tong hilapi rojong ditaroelan tombol subscribe. Atuh Mang oge nganuhunkeun kanu parantos like oge komen. Mangga mitra supados teu nyangkolong ting kana waktos urang sami-sami dangukeun deui kumaha terasna atuh ieu carita. Sok kaparayun sadayana. Jadi penting ayeuna oge ujang teh arek ka itu deui nya. Hahaha. Nya jang kabayang we ku Mamang. Kaayaan di puseur daya teh bakal gujru deui. Ujang make ieu topeng lantaran ujang geus robah. Bebeungetan teh jadi pikaseurieun. Mitra kaum dangu bener we basawan si peuting geus sumanding. Si Doclo teh geus lunta deui ngajugjuk pamukiman nu aya di puseur daya. Malahan mah kiwari teh geus tereh tepi we kanu dituju. Sedengkeun di jero eta pamukiman para prajurit katampo bulak-balik we keur tarugur balawiri. Da puguh meunang parentah langsung ti Kangjeng Senopati Antasena. Kangaranan meunang parentah langsung ti Kangjeng Senopati. Atuh para prajurit teh manigaria kocapkeun di antara para prajurit anu keur tugur. Katempo aja 2 urang prajurit nu keur leumpang we bari mariksa kaayaan di sisieun pamukiman. Ari eta prajurit teh nyaeta si Katma jeung si Juma. Regreg ayeuna mah euy. Kiwari mah langsung dipupuhuan ku Kangjeng Senopati. Anu saja langsung cenah arek nyangkalak garongna euy. Regreg euy. Kan bae ai keur dewek mah. Jadi asa tenang pugu ge. Kapan ari biasa nama euy dewek teh sok nyalingkar lamun tunuh teh mending ge hees. Kulantaran ayeuna mah kapan aya Kangjeng Senopati pasti dewek mah bakal nyileuk nepi ka isuk. Moal bisa hees euy. Alah sia makat mah dasar tukang hees. Nya heueuh atuh mun keur tugur kalah ka hees. Komo bari kanyahoan ku Kangjeng Senopati mah. Aya bahan cilaka euy. Wangkaning kapan Kangjeng Senopati mah kasohor galak. Sahaok kadua gaplok. Jeung cenah mah lenger euy. Pokona mah beda pisan jeung adina nyaeta Raden Santanu. Nya. Nu matak nu mawi euy. Dewek moal wani hees. Sieun cilaka. Lain euy. Nasia yakin. Lamun seug eta pareng si Garong nembongan deui datang deui ka dieu ye. Terus adu hareupan jeung Kangjeng Senopati Antasena. Nah kira-kira na ieu ye. Nah bakal mampu eta Garong teh nyelametkeun diri. Dewek mah yakin bakal beunang ta si Garong teh tah. Kulantaran moal mampu ari kudu nyang hareupan Kangjeng Senopati mah nu geus kasohor Gagah Sakti Mandraguna. Ya mudah-mudahan we eta Garong teh sagancangna beunang euy. Ngarah urang teh tenang, urang bakal jongjon. Teu jiga ayeuna. Kawan urang teh hanteu bisa tenang, kulantaran kaayaan teh teu aman euy. Basa keur anteng ngalobrol. Teu kanyahoan duka teuing ti manajon. Ujug-ujug ojol-ojol di hareupeuna teh aya nu ngahadang ngahalangan jalan. Saurang jalma nu pangawakanna teh penek kepuleut bari make topeng. Topengna teh pikasieun we hanteu pikasieun. Pugu we atuh si Katma jeung si Juma teh mani kaget.
Moal kitu cenah ieu teh jalma jahat teh garong. Nilik tina tangtungan mah meh sarua. Sarua buntetna, sarua buleudna ngan baena cenah kiwari mah rupana teh beda. Nu ti heula mah make topeng pikasieun, nu ayeuna mah make topeng pikasieurieun. Da eta we atuh si Katma jeung si Juma teh nepikeun ka akei-akeian jeung ngeusirikeun kaayaan. Aya kulucu cenah, awak pendek buleud, beuteung budayut, bujur maneh demplu ari beungeut make topeng rupa jalma anu keur maroweng. Alah, anjir, saha teh? Saha? Alah, buah-buah euy, ieu teh garong teh euy. Sok gancang bejakeun saha maneh? Maneh teh garong nya. Hehehe. Jadi maneh teh hayang apanya saha aing? Moal dibejaan ah. Tapi ketang heuk bakal dibejaan asal aya syaratna. Jeung kade, ulah wae nyangka aing garong kapan acan kabuktian aing ngagarong. Aing datang ka dieu mah ngajawek nepungan mararane. Marane teh kudu diwarah. Ai, ditanya ngaran teh buat kudu aya syarat sagala rupa. Nah naon atuh syaratna? Jeung boga pasualan naon maneh jeung dewek? Panggih ge kakara sia. Nya bener. Hei, sia garongnya. Lantaran kamari geus kabejakeun aya jurig buntet alias garong. Awakna teh jiga sia pisan. Ulah sangeunana sia. Aing mah beda deuleu. Ih, heuku aing bakal dibejakeun saha aing. Tapi syaratna teh maneh kudu ngaletakan ieu cokor aing ya. Ya, rarombehan aing teh retakan ku maneh. Hai, kurang ajar sia. Si Katma jeung si Juma teh panonna mani buncelik pakating ku amek. Sakedapan mah pating haruleng. Nah saha atuh cenah eta jalma buntet teh beuteut carita kitu sagala rupa. Jadi bapak maneh teh geus aya lumayan nya ku prajurit. Nanaon pasana tuh? Bet nepi ka bapak maneh teh dipayahan ku prajurit sagala rupa. Buah-buah. Bapak maneh ge jalma jahat. Bapak aing memang garong. Tapi naha sia bet nepikeun ka dipayahan sagala rupa. Pira oge ngagarong atuh. Hei sia. Bet cacapek sarupa kitu. Lain pira atuh ngagarong mah deuleu. Paingan raja paingan atuh pantes ya. Dipayahan oge ari ngagarong mah. Jadi lamun kitu mah maneh datang ka dieu teh arek balitungan ka para prajuritnya. Enya aing datang ka dieu teh rek balitungan ka mararane sia. Lamun kieu mah bener. Pasti maneh oge jalma jahat. Pasti maneh oge garong. Lantaran uyah mah tara tees kaluhur. Teng, manuk teng, anak merak kukuncungan. Pasti maneh oge sarua garong anu kudu sagancangna dicangkalak euy. Lamun enya aing garong, sok si bisa mah tewak aing. Cangkalak aing deuleu kurang ajar sia. Nya bakal dicangkalak. Ngan bae lain ku dewek euy. Hayo Juma. Urang bebeja ka Kangjeng Senopati euy. Nya kurang teh kudu sagancangna bebeja ka Kangjeng Senopati. Dagoan sia, montong lumpat. Maneh bakal ditewak, bakal dicangkalak. Si Juma jeung si Katma teh kura-kira atuh pating baratak lalumpatan rek ngabejaan Kangjeng Senopati Antasena. Kacaturkeun di jalana. Nuduaan teh geus tepi ka nu dituju, laju we atuh ngahadap ka Kangjeng Senopati Antasena. Basa nguping laporan, lamun garong anu keur dianti-antina teh nu keur teteanganna teh kiwari geus datang deui. Puguh we atuh Senopati Antasena teh mani bunga. Ayo tuduhkeun aing. Di mana eta garongna euy? Kudu sakancangna ditewak dicangkalak. Susuhun Gusti, mamang aku jisim abdi parat pasti bakal dijajabkeun. Di pali ditu Gusti, di pali ditu. Hayu we ngiring sareng jisim abdi ya. Asok. Kancangan bisi kaburu kabur manten. Mohon mangga Gusti mangga.
Senopati Antasena teh geus henteu sabar hayang newak eta garong cenah. Atuh gura-giri nuturkeun si Jumajeng sikat mah. Basa tempi ka tepat anu tadi tetela bener, katempo aya nu keur ngajanteng we. Saurang jalma nu pangawakanna teh penek buleud make topeng bikasirieun. Tuh itu Gusti jalamina teh eta pisan garongna anu nuju dipilarian ku Gusti teh. Nu bener sia. Nah bener eta jalma jahatna. Ih, ari Gusti berpercanten ke jisim abdi. Leres pisan eta Gusti, eta pisan jalma jahatna teh. Lain gitu euy. Mohon Gusti, eta pisan jalmi jahatna teh. Manggawe payunan ku Gusti. Taros ka itu. Supados yakin mah. Gegak. Kangjeng Senopati Antasena teh ngalaju ngadeukeutan ka si Docelo. Basa jarakna aya kana 5 lengkahna. Pok atuh Senopati Antasena teh tumanya ka eta si Docelo. Manehna yakin lamun eta teh nya garong nada eta we atuh katempo make kongkorong teh ya. Hei, sia bangsat. Pasrahkeun eta kongkorong ka aing. Binatang sia. Dasar karong kurang ajar. Ai, saha maneh teh euy? Ujug-ujug ngentak kongkorong sagala. Tarapagah puguh. Nah sia teu apal ka aing. Aing Senopati Antasena. Sia geus kumawan nyieun kajahatan. Sia oge geus wani-wani ngakarong kongkorong indung aing deuleu. Sia kudu dicangkalak, kudu nerima kana akibatna. Oh, jadi ieu teh senopatinya. Senopati Antasena nya alus lah. Aing bisa adu hareupan jeung maneh sia Senopati Antasena. Pasti maneh mah gagah sakti kangaranan jadi senopati. Aing teh geus bosen lah adu hareupan jeung para prajurit cacing cau wungkul. Balalagu kabeh jeung barorangan. Senopati Antasena teh maneh kaget nah cenah ieu jalma teh eueuh riuk-riuk sieun atawa reuwas bakal adu hareupan jeung senopati anu geus kasohor teh. Sok padahal kapan teu saeutik jalma jahat atawa urang nagara sejen mah barang disebutkeun ngaran Senopati Antasena ge atuh geus seber da puguh kasohor gagah sakti mandraguna. Tapi cenah ieu jalma jahat teh kawas anu teu sieuneun we. Nah saha atuh ieu jalma sabenerna? Eta Senopati Antasena teh beuki panasaran ku eta si Docelo. Saha sia sabenerna kurang ngajar. Nah teu sieun ku aing. Tong boroning adu hareupan jeung aing deuleu. Kakara ngadenge ngaran aing si Antasena. Loba jalma nu geus saber. Sareuneun. Tapi nah siap mah henteu riuk-riuk boga kasieun. Malahan menciga anu nangtang ka aing teh. Teu kudu apa saha aing sabenerna. Nu jelas aing mah moal sieuneun ku maneh. Najan maneh kasebut senopati gagah sakti oge. Sok lah urang diadu jeung aing. Binatang kurang ajar. Bener-bener sia kudu diwara kudu dicangkalak. Hayo sia urang icen jajaten jeung aing si Antasena deuleu. Senopati Antasena teh geus henteu bisa nahan amarahna. Laju ngagajleng arek newak ka si Docelo. Hiu, beureup anu bangbaraan teh arek ngahantem kana tarang si Docelo. Tapi si Docelo ge henteu cicingeun. Barang beureup arek ngahanca kana tarang, laju ditadah we ku leungeun buntetna. Geduk, dua beureup diadu, balukarna pohara. Si Docelo sukuna nepikeun ka mabas sambat muncangan. Sedengkeun ari Senopati Antasena nepikeun ka ngacarek-jek kadorong ka tukang aya kana 5 lengkahna. Puguh we atuh eta Senopati Antasena teh mending ngaranjuk kaget teh lah cenah eta jalma buntet teh tanagana sakitu pedasna. Teu sangka tanagana luar biasa. Leuwih pedas batan aing. Kitu cekeun tas hate Senopati Antasena teh anu ngarasa kaget. Jeung kudu ngaku lamun tanaga eta si Docelo teh
leuwih bedas batan manehanana. Senopati Antasena anu beuki panasaran laju ngakajeleng dina rajang. Kiwari marek newak cangkeng si Doclo. Arek dibantingkeun we cenah arek dipangpengkeun. Si Doclo basa mireungeuh musuhna arek newak kana cangkeng. Diantep we ku eta si Doclo teh geup atuh cangkeng si Doclo teh beunang dicekel ku kadua leungeun Senopati Antasena. Geus kitu mah laju arek dicungjungkeun tuluy dibantingkeun ngan orokaya. Senopati Antasena teh mani ngaranjuk kaget kulantaran awak si Doclo teh berat. Hup. Oh. Hup. Oh. Hup. Oh. Kunaon sia? Kalah kang ngagerung. Hasok ari kuat mah. Jungjungkeun awak aing. Pasti maneh teh boga maksud pikeun ngabantingan awak aingnya. Moal bisa sia Antasena. Sok. Najan nepikeun kabusiat oge. Maneh teh moal bisa ngangkat awak aing. Kurang ajar sia. Oh. Alah, Edan. Nah sia, awak teh kuat jadi berat kieu deuleuh. Nya heueuh atuh berat da aing mangah kanan batu. Hehehe. Kumaha? Geus teu mampu sia ngangkat awak aing. Ku kituna ayeuna mah wayahna. Ku aing maneh bakal diwaras ya Senopati Antasena. Pigelang leungeun Senopati Antasena teh geup atuh dicekel ku kadua leungeun si Doclo. Geus kitu mah dibantingkeun satarikna. Koleweng hampangeunna keur jika ngabantingkeun naon bae atuh. Nepikeun ka ngoleang ragrag. Gebru. Awak anu cangkung badag teh neunggar tangkal kai dorok-dok borobot. Curung gunung Senopati Antasena teh ngacurung gunung hudang katempo. Panonna ngampur hurung amarah geus ti kawadahan. Akara euting cenah nyang hareupan. Jalma anu boga pangabisa luar biasa. Kana leuwih bedas batan manehanana. Naboga ilmu nanahaun cenah. Tapi lain oge Senopati Antasena tu anu gampang kitu wae kudu nyerah kana kaayaan. Gentak manehna teh maju dina rajang. Rasakeun kurang ajar obales di aing sia. Hup. Hiat. Hiu. Pacongan jeung tenggelan tengah hujanan awak si Doclo. Si Doclo anu gerakanna teh hampang lir angin. Babalicetan nikahan panarajang teh eta Senopati Antasena. Puguh we atuk angjeng Senopati teh mani ngaranjuk kaget ti we kulantaran teh lageuning. Lian ti tenagana bedas awakna berat. Gerakanna ge hampang jika kapas, cepet jika kilat. Disangka si kurang ajar teh. Gerakanna mani cabat. Linghas, kadieu sia kurang ngajar. Dicake ku aing deuleuh. Beung sia ku aing bakal diparioskeun. Sor sia ari bisa mah, ye parieskeun beheung aing Antasena. Puguh we atuh Senopati Antasena teh beuki ka hudang ngamarana. Cerelat, ki ajeleng hiu. Peureup anu geus dieusi ku ajian ampuna. Rek dipake ngagempur kana dada si Doclo, tapi si Doclo rikat. Datangna peureup teh dipapagdi we ku peureup puntetna. Aduh. Balukar tina dua bentrokan teh pahara luar biasa nepikeun ka ngakadenge sora anu ngabaledug. Bari dibarung ku awak Senopati Antasena anu ngajarek cek ka dorong ka tukang. Sedengkeun ari si Doclo mah tetep pancuh. Sukuna henteu ngageser saeutik-eutik acan. Puguh we atuh Senopati Antasena teh beuki karasa kaget. Teteh lageuning cenah musuhna teh pohara luar biasana. Kapanan bieu teh manehna ngagunakeun ajian luluh tulang dina tingkat anu leuwih luhur batan nu dipicangking ku Raden Santanu. Nu satarina mah geus boga anggapan pasti cenah eta tulang-tulang si Doclo teh bakal hancur lebur. Tapi ieu mah kalah ka manehna anu kadorong ka tukang bari karasa. Tulang-tulang teh mani linu jika diadu jeung beusi we
Malahan malian di tengah karasa aya hawa panas anu kaluar tina dampaleungeun eta si Doclo. Atuh sakedapaan mah Senopati Antaséna teh ukur ngahulang we bari mancuhkeun di tangtunganana. Edan, ieu jelema teh sakti mandraguna. Nah boga ilmu naon kakara aing nyadu hareupan jeung jalma nu sakieu saktina. Kunaon sia? Kalah ka ngahulang kitu sok. Maju deui sia, ulah ka ngahulang-hulang wae. Maneh teh sieun sarua jiga para prajurit euy. Senopati Antaséna teh hanteu nembalan. Laju we atuh nyedakapekeun kadua dampaleungeunna. Ter. Dampaleungeunna teh pating kalatar, haseup ipis katampo manimulak. Kawasna bae keur musirkeun deui kakuatanana. Mapatkeun acian ampuhna. Tekung sidilah Senopati Antaséna teh ngakerohan daruan bari jeung maneh teh ngadorongkeun kadua dampaleunna ka hareup. Hiya! Modar binatang. Aya kekuatan anu hanteu katingali neumbrak kana awak si Doclo. Tenggelan jarak jauh Senopati Antaséna teh keuna pisan kana sasaran. Haseup mulak manik kandel. Basa haseup geus mimiti peurai. Breh teu katingali aya sasaha. Atuh Senopati Antaséna teh geus bunga. Geus pasti cenah musuhna teh hancur lebur jadi lebu. Kabeunangan katibanan ku acian ampuhna. Modar binatang. Ngan hancakal. Kongkorong ge milu hancur. Alah kumari geus kieu yeuh. Kapaksa kaya kieu mah. Aing ge jadi kalengitan kongkorong. Kitu cenah ceuk eta Senopati Antaséna teh. Si Julma jeung si Katma oge basa nyaksian Senopati Antaséna geus unggul atuh maneh bunga. Tetela cenah eta karong teh kiwari mah geus hancur lebur. Ngan bae basa ningali taneuh anu nyurungkuy. Tiluana teh kaget. Nah naon cenah nu susurungkuyanna jero taneuh teh. Malahan manu nyurungkuy teh nyampeurkeun ka Senopati Antaséna. Malahan mah teu kanyahoan. Dina jero taneuh teh aya nu nyurungkuy laju kaluar. Tetela leungeun anu buntet. Malahan mah nyekelan kana suku katuhu Senopati Antaséna. Eta suku ku Senopati Antaséna laju dipadawal atuh. Ditarik ka jero taneuh. Balasak napikeun ka kadua sukuna teh pating balasak asup ka jero taneuh sametur. Puguh we Senopati Antaséna teh mani ngaranjuk kaget. Allah. Nasyar geus ngapadol suku aing. Balasak beki mabas ka jero. Malahan mah kiwari mah geus samet beheung. Atuh kayan Senopati Antaséna teh jika dikubur koropes we. Dina kayaan kitu. Pucung hungul teh jero taneuh teh aya nu mobual kaluhur. Cilagah-dagah nangtung di hareupeun Senopati Antaséna. Aing mah masih kena hirup sia Antaséna. Sok ari kumaha geus kieu? Maneh ku aing dikubur koropes. Tetela geuning maneh masih kena hirup. Kurang ngajar. Iya. Senopati Antaséna teh musirkeun kakuatanana hayang kaluar tina jero taneuh. Tapi aneh, sakitu Senopati Antaséna teh geus musirkeun sakabeh kakuatanana. Manehna henteu bisa kaluar ngabebaskeun diri tina jero taneuh. Eta taneuh teh jiga anu ngakencet we kana awakna. Beuki kuat tanagana hayang kaluar beuki ngakencet atuh. Puguh we kayaan Senopati Antaséna teh mani ripuh. Alah, edan. Nah, kekuatan naon? Aing bisa keluar tina jero taneuh kaya kieu mah cilaka. Najan maneh ngetrukeun sakabeh tanaga oge sia Antaséna, moal bisa kaluar tina jero taneuh.
lamun ku aing hanteu dikaluarkeun mah. Kulantaran maneh geus keok, aing ayeuna rek balik. Tah, maneh ayeuna pe kaluar tina jero taneuh. Ngan bae maneh geus pasti moal mampu pikeun ngalehkeun aing. Kituna teh si Doclo lajuwe ngacorelat ninggalkeun eta patempatan. Sakumaha biasa rek ngajalankeun pagaweanana. Sabada si Doclo ninggalkeun eta patempatan, senopati antasena teh nyobaan hayang kaluar di tina jero eta taneuh. Tetela bener sabada si Doclo geus ninggalkeun eta tempat mah, manehna teh bisa kaluar we tina jero taneuh. Ngan bae dina kayaan wirang, kulantaran hanteu mampu ngungkulan kasaktian eta si Doclo. Mitra waktosna geuning parantos teu nyekapannya. Jageula atuh urang tuna ieu jajar carita si Doclo dugi ka dieu, urang teraskeun dina seri anu salajengna. Manganuhunkeun dina sadaya perhatosanana, hapuntenna tina sadaya kakiranganana nya mang undur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cak.